Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama abdi Rizky Ameliati kelas 12. Di dia bade ngadongeng anu berjudul Ci Gunung Gelis. Di Gunung Gede nu Salaya Pranyaho aya 4 gunung. Kahiji Gunung Pangrango, nu kadua Gunung Gede, nu katilu Gunung Masigit, jeung kaopat Gunung Gelis. Di Gunung Gelis ngocor cai anu disebut wahangan Ci Gunung Gelis. Gunung Gelis jadi tempat ngadu gelis putri-putri anu marani di dina eta cai wahangan. Samemeh ngadu gelis maranehna marandi di wahangan Ci Gunung Gelis. Maksudna menta kagelisan mancur gumilang ngaliwatan mandi dina eta cai wahangan. Upama geus ngadu gelis, maranehna marancang krama ka Leuwi Tunjung pikeun hiburan. Bebarengan lalayaran dina parahu Sakoba Mas. Nu engkena eta parahu teh bakal ngalayar ka Pelabuhan Ratu, muru pasar di palabuhan. Sok sakapeung aya kecap anu can dipikahati dina dongeng eta teh. Naon kira-kira ngadu gelis teh? Naha kudu lalayaran ka Leuwi Tunjung. Jeung naha emang lamun bener mandi dina eta cai wahangan bakal nambah kagelisan. Tapi kiwari masih teu acan nyaho jawabanana. Masih aya nu kaguar dina cerita dongeng Ci Gunung Gelis eta teh. Sekian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.